Mantak lamun hayang luhur sahabat datang ka Kangjeng ya Rasulullah. Eta abdi mah ieu teh hayang luhur mungguh Gusti ibadah. Abdi hayang dihormat ku jelema ulah menta. Oh, ulah menta dihormat ku jelema. Satungtung sia menta moal dihormat jeung bakal dijauhan ku jelema. Kok begos itu sia Rasulullah? Sebab dunia dipake karesep ku kabehan, sia resep atuh besi kacokot kan ku sia. Usahakeun sia ulah menta bahkan batul mere ge ku sia ulah ditarima coba ge mun teh diudag bejelema. Coba abdi rek meraktekeun, dipraktekeun ku sahabat teh. Masyaallah, datang ka ngarumpul di sisi imah. Ya na kamarana ieu kula ieu mawa ieu korma ieu mawa roti ieu mawa ieu yang kadahar. Henteu imah teh hayang, geus teh hayang ari teh henteu imah hayang kadahar bae. Wo antri pan Kangjeng Nabi mameme diangkat jadi rasul teh hubiba dipake karasep kola. Nyepi heula Kangjeng Nabi teh dibere embung babarengan jeung makhluk jeung jelema teh dibere embung ngadenge suara-suara jelema teh dibere tebet tangah hiji jeung jelema teh hubiba ilayal khala resep nyepi datang ka Kangjeng Nabi teh naek ka Guha Hira sorangan memeh diangkat jadi rasul teh mawa bekal Kangjeng Nabi teh Zam-zam ala kadar roti ala kadar korma ala kadar pertama Kangjeng Nabi teh di ditu teh kan saminggu ke naik deui ka ditu teh jadi 12 poe naik deui 15 poe dibere resep nyorangan di Guha Hira teh eta gunung teh can pernah katincak ku jelema Kangjeng nu ngamimitianana masyaallah ibadah bae ka Gusti Allah teu hayang ngadenge suara-suara studi ka Gusti Allah lempeng ka Baitullah ibadah tahanus ngaranna dibere resep kos kitu nu mah tak wajar lamun malaikat Jibril datang sebab keur nyorangan urang mah kuari can pernah riadoh di pondokna ge di pondok modern boga jaringan organisasi barang datang ka imah dek urusan agama ti mana horeng tai podol sero teu pernah tapa ieu di pondok pesantren Salafiyah bae kuari geus unu tapa komo di SMP lain coreng senawiyah maksudnya lain ulah tapi lain di urusan agama tama administrasi ulah dipotong atuh kiai sekaligus ngomongna ke admini jeung terasi kan jadi beda kubaing bae tuh aing ngomong tah engkena jadi kada demes kana dunia kada demes engkena kada dunia lah cenah kiai henteu ieu mah dek nyeun pondok pesantren modern tapi teu kada demes kana dunia nonggeng aing mana jelemana beungeut tak kos kumaha beungeut tak kos kumaha kiai Salafiyah hese ngariung asal teh dibere berkat bae haju bae ngahiung ulah sok kasinggung ieu mah dek nyaritakeun ge lain nyinggung hese maksudna hese mantak neangan kiai nu asup ka Golkar lillahi ta'ala mana coba kiai na mana sia asal teu ikhlas atuh wal beres maksudnya ulah lain ulah berarti hese itu kelihatan hese atuh mangga bae eta mah henteu cenah nu di NU mah ikhlas mana beungeutna beungeut mah ikhlas kumaha emang lain ge henteu cenah nu di HTI mah ieu mah dina di huruf dah maksudna kumaha kieu kudu riyadhah heula geus beres hasil riyadhah keteu hayang kana dunia nafsuna geus bisa dielehkeun
hasil riado hiji waridu di dalam agama mangga dek dicing di NU macang caya dek boga organisasi mangga dek di HTI sekaya dek di hurud di Muhammadiyah sabodok nis ikhlas jasa aja deh mah dek di Golkar bae lantaran ieu mun kiayan mangga asal ular geus kana dunia demi agungna bangsa jeung negara aing dek cicing di Golkar aing dek nyieun yayasan teu hayang aing mah kana dunia ieu mah bener-bener kadidik atuh mangga tuh kan hasil riado heula engke karasana mah niat jelema lamun geus tersep kana dunia urang hayang deket tapi lamun resep bae kana dunia urang embung pokos ka Habib baheula mah urang resep jasa ka Habib teh lantaran teu resep dunia ya sing iki mah mengkonon ka kiai deh ka kiai ka guru baheula mah kan diajeng-ajeng mama sumping kuari mah itu guru datang deui karena ke minggu kamari ku geus datang deui bejakeun aing eueuh kitu geus teu hayang kapagejeun guru goblok ulah disalahkeun habibna ulah disalahkeun kiaina nu disalahkeun kepribadianana cinta dunia ajakan ngaji ku kabehan nongkrong sapeker dulur ayo orang ngararaji ayo ngararaji teu hareangeun masyarakat kunaon lain deuk ngaji di benak hatina hayang dibere di benak hatina hayang meuli ban setipan pun siang hooh bersihan riadoh ngaranna sok geura di gunung urang cicing udag ku jelema di leuweung urang cicing di udag ulah aya hayang dibere ulah hayang dunia hiji Allah as-saihu puasa teu dahar teu gilu mah gampang tapi puasa ulah hayang dunia kan aya jelema hayang jadi imam bae mun sliding ku batur jadi imam ieu mimbar geus dikontrak wae satungtung aing aya awas ya teu meunang sangalengka ka di awas ya ambo aduh aki goblok tuh al-abidun gering urang setik tetep paksakeun Allah biasa we saha nu nyaho gering eta anu terus maot aju urang salat bae kan mantep ya Allah dua alhamidun anu mararuji kabeh ka Allah ala kulli hal setiap situasi jeung kondisi kumaha bae selalu muji ka Gusti Allah jelema anu muji ka Gusti Allah dek teu muji kumaha tuh dek teu muji kumaha sebenarnya mah ka Gusti Allah urang teh eueuh kaya nang Allah ya Allah ya Rabb alhamdulillah diayakeun geus aya di hirupan Gusti alhamdulillah abdi teh diurus ku Gusti sanggeus diurus urang sehat alhamdulillah dibere sehat geus sehat tepan karasa kuari dahareun nu amis karasa amis nu asin karasa asin pahit karasa pahit peuheur karasa peuheur eta kan ngaranna sehat bokos kitu teh Gusti alhamdulillah peuting karasa peuting beurang karasa beurang pan kadang-kadang jelema teh sehat bah beurang teu karasa beurang peuting teu karasa peuting teh sehat ngaranna ieu mah sehat alhamdulillah muji ka Allah ya Allah ya Rabb ketika orang diberi gering sales masih muji alhamdulillah lah sapira sales mah batur mah lumpuh orang diberi laleles tapi bisa kere lempang alhamdulillah Gusti kekarek diberi leles batur mah geus teu bisa lempang diberi orang geus teu bisa lempang alhamdulillah Gusti batur mah teu bisa diuk abdi mah diuk bisa keneh bisa orang itu diuk bukan bisa diuk tapi tidak bisa lempang alhamdulillah batur bisa diuk acat bari mah bisa ngedeng doang tapi robah mah bisa batur bae bisa robah-robah acan abdi mah ya alhamdulillah ngedeng mah bisa robah bisa ngomong mah ngeunah
kadang dibere pararanas banget bae batuk saeutik maju bae teruskeun salat neng bilang aing mah geus baal salat bongan ku Allah dibere gering Gusti Allah tolol teh budak aing nyoba ka sia muji terus ka Gusti Allah alhamdulillah لأن الله أخبر عن أهل الجنة بأنهم يحمدون الله تعالى sebab Allah ngabejaan ka urang kabehan tentang ahli surga bahwa ahli surga teh maruji selalu ka Gusti Allah dina Al-Qur'an dijelaskan wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin selalu maca alhamdulillahi rabbil alamin wa akhiru da'wahum tung undanganana ucapanana ahli surga alhamdulillahi rabbil alamin kanjeng Nabi kana nabi idza atahul amru yasru qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat idza atahul amru bi kurhi qala alhamdulillahi ala kulli hal lamun kangjeng kadatangan perkara nu ngabungahkeun macana alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat tapi lamun nilai perkara kadatangan hiji perkara pika embungan macana alhamdulillahi ala kulli hal ya Allah ya Rabb Masya Allah tuh ya awal man yud'a ila al-jannah yaumal qiyamah alladzina yahmiduna Allah ala kulli hal sarra'i wad dharra pangheulana jelema anu disambut anu digerokeun anu diprioritaskeun ila jannah ka surga yaumal qiyamah jaga di poe kiamat alladzina yahmiduna Allah ala kulli hal jelema-jelema anu maruji ka Allah tina setiap tingkah fisarra wa dharra kabeh ge atuh nang Allah tinggal muji bae geus ka Gusti Allah mun hayang pangheulana digerokeun ka surga geus bae urang selalu bersyukur muji ka Gusti Allah dengan bahasa alhamdulillahirabbil alamin sok biasakeun ti kuari hiji at-taibun dua al-abidun tilu al-hamidun as-saihun nomor kaopatna as-saihun teh ditafsiran ku Imam Jalal as-saimun nu pararwasa kabeh ya Allah padahal asal nama saihun teh anu nyuksruk berangkat ninggalkeun lembur dalam rangka ibadah bahasa kerenna mah berkelana tapi berkelanana lain yangan ani ieu mah berkelana seuri heran aing mah ieu mah berkelana ibadah ya Karim ya Allah as-saihu jelema-jelema nu ninggalkeun lembur ibadah ka Gusti Allah keberanian si Imam Jalal nafsiran as-saihun wa as-saimun lantaran jelema anu puasa teh kapan ninggalkeun kangenahan dahar kangenahan minum kangenahan jima
kuninggal kendaren inu menjima maka sarua jeung jelema nu beberangkatan ti mana ketika jelema berangkat ti mana menuju satu daerah eta teh akapan ninggalkeun kesenangan-kesenangan sapoe dua poe mah kadang bekal aya keneh 3 poe 4 poe bakal aya keneh tapi kabla ditu malah zadalah geus bekal ketika geus bekal nyana tawakkaltu alallah na eta saihun nu puasa ge kan kitu sanajan teu ngomong ka Gusti Allah sarua jeung kieu Gusti abdi teh ieu teh dibere sehat ku Gusti tapi abdi ayeuna erek ninggalkeun heula dahar ninggalkeun heula nginum ninggalkeun heula pamajikan jiba moal lantaran abdi teh ieu teh rek berangkat ka Gusti ieu mah hayang minang ridho Gusti padahal mah dahar halal minum halal jima halal tapi abdi hayang ngadeketkeun diri melalui pepegatan ala kadar datang ka magrib ai geus magrib mah abdi ge eta mah qada daharna ge eta mah nu biasa sapiring jadi 3 piring ai siana naonan goblok cek Allah ayeuna pepegatan ulah rosa teh gatu magribna hampura bae Gusti mah tah eta kan pepegatan tagarana saihun oh jadi atuh majaz lah cek ahli bayan mah teh saihun wow gede ganjaranana was Senin, Kemis atau Rajab ya saihun sepuguh Ramadan sorga ya Allah ya. Sakitu ge dibejaan komo mun teu beja engke sia mah nyedekeun ka aing di akhirat nyedekeun begitu ku malaikat ditimbang balu puasa Rajaban bongan ki uci teu ngabejaan mana tak ki ucina tolol ya aing ke di akhirat di demo ku sia aing kitu mah geus ngabejaan aing datang enaon jojoakan enaon nah tadi beja naon mau luar aja ulang ngirung atuh sia ngomongna sia ulang ngirung ngomongna itu ngina aing malah nyedekeun ka sia as-saihun ya Allah ya Rabb ya nomor kahiji as-saimun tapi wakil cek sakalma iya dina hadis cek dina hadis siyahatu ummati as-saum tadi atawa talabatul ilmi jelema nu neangan ilmu agama eta adalah saihun ninggalkeun lemburna ti Belaraja ti Cisoka ti SPT Espatan SPT Espatan ti Bogor ya dikurokeun Sukatane nah Sukabumi maksudnya pan digelag-lagan sudah tinggalkeun lembur ngaji neangan ilmu Allah saihun surga eta keur carita masih keneh saprovinsi urang lewat Jawa Tengah Jawa Timur makin jauh makin gede ganjaran wah cenah urang mah kamisro wah amis di jero cangro kacang di jero sukro suuk di jero babari comro oncom urang Sunda mah babari nyieun ngaran teh babari cilok aci dicolok cireng aci digoreng ya babari biasa guys waduh nyieun ngaran sadaek-daek bae ha aya deui basreng bakso digoreng sebab jauh tinggalin zaman
Tah saihun teh talabatul ilmi santri-santri santrian. Sebab yantaqiluna min baladin ila baladin fi talabihi. Katilu saihun teh al-guzat al-mujahiduna fi sabilillah, jelema perang ngaluhurkeun agama Allah. Masya Allah. Saihun Kangjeng Nabi lam tanam minal ukli wal syurbi wal wiqai wasada ala nafsi abwab syawatin fatahat alaihi abwabul hikmah wa tajallat lahu anwaru alimil alamil jalal. Saihun teh jelema-jelema anu pararuasa ninggalkeun dahar nginum jima hayang meunang ridho Allah, berarti nya pepegatan jeung kalazatan dunia. Di mana-mana jelema nahan dahar nahan nginum nahar jima jeung nahan jima jeung pemajikanana nutup lawang syahwat. Kangjeng Nabi eta teh bakalin fatahat alaiya babul hikmah, bakal kabuka lawang-lawang hikmah wa tajallat lahu anwaru alamil jalal, bakal ebre cahaya alam jalal. Mentak cek Kangjeng Nabi leuletikana kieu baheula man akhlasa lillah arba'ina sobahan zaharat yanabi'ul hikmah min qalbihi ala lisan. Saha jelema anu ngamurnikeun ngaikhlaskeun ngabersihkeun tina dahar nginum jeung jima puasa 40 poe bae bakal zaharat yanabi'ul hikmah, lahirlah sumran-sumran hikmah timbul tidak kolbukna bakal kana lisan. Engke lisanna bakal dibimbing ku Gusti Allah sebab kolbuna bersih 40 poe. Ulah dahar ulah nginum ulah majeng pembajikan 40 poe 40 peuting paeh bisa. Lain hajulah sakaligus peutingna saetik bae berang tapak ngaran tapak. Ya Allah ya Rabbi abdi teh terik belajar tapa we dina bulan Rajab teh di pepegatan heula jeung sangu jeung nginum jeung jima peutingna ala kadar be urang teh lobakeun tafakur ka Gusti Allah tadarruk ka Gusti 40 poe coba ge. Ieu cak Kangjeng Nabi man akhlasa lillah arba'ina sobahan 40 poe bersihan zaharat yanabi'ul hikmah, bakal lahir sumran-sumran berhikmah. Geus omongan urang teh anu tatadina ku pamajikan tilok didenge ku arima didenge. Tatadina pan pamajikan ka batur mah daek kadang kana kasalaki mah tilok. Asal-asal ki ngomong mah ngajebian deh. Salon deh. Kitu benak pan urangnya. Coba ge 40 poe urang tapak. Beuh pamajikan ge ujianana nampe di urang. Coba Kak. Ngomong sih Kak abdi asana rindu. Masya Allah eta bersihan 40 poe saihun ngaran. Masya Allah. Jadi engkena lamun geus berhikmah min qalbihi ala lisani atuh payasiru minas saihina fi alami jalalillah al muntakilina min maqamin ila maqamin wa min darjatin ila darjatin. Jadi engkena kasupkeun ngalalakon fi alamir ruhaniyah mindahkeun alam jasad ke alam ruhani atau kudu ditapaan. Iyalah ngaranna saihun.
di Bani Israel baheula teh aya hiji perguruan di mana-mana asup kadinya guru rohani. Kita puasa tapang ngaranna Riyadhah 40 peting. Lanjut ku ari ge masih baheula di Israel, di Bani Israel. Asal geus tapa 40 peting delejeung degena berubah. Ambeuna berubah. Kuari geus jadi aya di alam ruhan. Hebat eta perguruan rohani mun kuari thariqah nu asli. Nah aya hiji jelema asup ka dinya eta teh bagi teh tukang zina, lacut mabok. Aing asup ke perguruan ieu lah. Riyadhah nya 40 peting biasa bae cara itu sesuai jeung aturan guruna. Baturna lah lulus nya mah henteu. Batur lulus nya mah henteu. Dedeleuan batur geus beda, dedengean geus beda. Perasaan geus beda nya mah tetep bae ngabagen. Laporan ka guruna, cenah Kangjeng Nabi man akhlasa lillah arba'ina subahan yuharat yanabiul hikmah min qalbi ala lisan. Kula geus kurang kumaha cek cenah ieu. Geus ninggalkeun lembur, ninggalkeun dahar, ninggalkeun nginum, ninggalkeun jima. Tapi kok batur lalu lulus kula henteu? Mana ucapan Kangjeng? Bau nungtutnya na. Cek guruna tenang. Dipandian ku guruna. Pandian doa bareng di guru. Pareum sia. Doakeun ku guruna. Di mana ieu sih kasalahanana menta ka Gusti Allah ya Rabb. Ieu budak teh hayang bener tapi ieu geus diriyadhahan 40 peting masih keneh di mana kasalahanana. Dibere ilham ternyata horengnya anak jadah, anak zina, bahkan indungna masih zina keneh. Jadi gangguanana ti indung. Oh, gangguanana ti indung. Langsung didatangan ku guruna. Nyai, wah order ya jadi. Siapa tuh nyokan pakai sorban meren, anggap order baik. Kecuali si eta los. Bantu aing. Yaksi. Ini bangsa ada babernya. Lu datang teh pajadik mau order. Naon ieu kalengitan anak leungit teh kana anak kugu. Waduh tukang neangan order eta. Lain masalah gitu. Bi anak aya di pesantren kula. Di pesantren. Sanunita teh budak pondok. Aing mah teu sudi terido. Oh, paingan. Tuh kan? Jadi ieu budak teu nepi-nepi teh eueuh ridho ti indung. Iya cek manehanana ieu anu jadi cikal bakal ngalanjutkeun perjuangan naon nah pokoknya perjuangan maksudnya perjuangan naon bisnis non migas. Oh ya anak kula wareng pesantren paingan kula teh angan nu bae kaya mah ridokeun bae nya binya ridokeun anak geus pesantren di imah di ditu bahkan geus 40 bener leungit geus 40 poe. Ieu ngajakan apa hayang sorangan manehanana hayang mengabdikeun diri ka Gusti Allah lantaran kaya miskin beungar nu kukumaha ge bakal pae becek man lah mani ngabdikeun diri bae ayeuna Riyadhah masyaallah teh budak ku suci-suci teh pikiranana padahal dibere dahar tina hasil non migas. Tapi ya budak naon gitu jadi bagus. Saya tuh diridokeun atuh geus itu sabodo jana dek ibadah mah ka Gusti Allah. Balik deui geus diridokeun ngadoa deui. Memeh ngadoa cik anakna, mama abdi kuari geus berubah. Pemikiran abdi dedeulana indung. Tah
Hidup udah jadi orang dek usahaan mantek ngajejes indung ditoler-toler mah urang dek naon indung tak indung pengabdian urang ka Allah tapi wasilahna kudu aya ridho indung birrul walidain masya Allah cak guru date sia kudu perasaan gue kuari mah geus dayang naon cenah hayang jeung Allah tah eta geus teu hayang diberenan teu hayang atuh mah geus jeung Allah tah urang teh ibadah supaya datang ka dinya tah supaya datang perasaan teh jeung Allah urang mah dongeng doang pan atuh dongeng doang mah riadoh henteu naon henteu kita puasa Senin Kemis bolos kita puasa Rajab bolos kita Ramadan hampir dekuat asayun masya Allah indah ya ka makom ruhani kurang puasa beta puasa nyetikan tapi dahar mah dahar tetap minum tapi seetik oh beda ge perasaan lain deui dedelan lain deui aju embung ka mana-mana embung ka mana-mana sayun tuh kan ya kari lailah jelema mukmin anu bakal dibebungah ku surga 8 nomor kahiji at-taibun nomor kadua al-abidun nomor katilu al-hamidun nomor kaopat al-as-saihun jelema nu pararuasa ninggalkeun kalazatan dunia menuju ridho Allah atawa thalabatul ilm ninggalkeun lembur demi untuk meraih ridho Allah melalui ilmu Allah tasuk salian ilmu Allah mah ilmu tekan kabagi dua aya ilmu dunia aya ilmu akhirat nu dimaksud di ilmu akhirat ilmu dunia mah kacau bae ilmu dunia nama ilmu dunia nu lain ilmu akhirat ilmu dunia kacau ieu bae ilmu akhirat atawa guzat al mujahiduna fisabilillah mantap Kangjeng Nabi Isa disebut Masih Saihun Masihum Isa Al-Masih Ibnu Maryam Isa Masih teh nya nama teu boga tempat Kangjeng Nabi Isa mah teu boga tempat tinggal mantap lempang we terus sama dakwah terus Masih Ibnu Maryam teu boga tempat mantap urang kuari riweuh amat teu boga tempat bagi kudu membingung Kangjeng Nabi Isa mah teu boga dibogain sajengkal aja ya Allah nu laloba ge ditaringgalkeun ku urang geus itu urang kumaha Allah bae cenah dibere alhamdulillah teu dibere alhamdulillah tah supaya datang ka dinya tah hese karena balalener tuh budak jasana aing mah teu pernah ngawakafkeun eta ka masjid. Kok pajar wakaf bae. Ieu tuh bapak kolot wakaf. Atuh kunaon teu bebeja ka aing ka bapak kolot jigo. Ka hayang aing bapak kolot ngawakafkeun teu bebeja ka aing. Geus paling masjid dijual. Masya Allah kayak lain nambahan wakaf pendahan ngejual wakaf lalakon lamun geus caritakeun alam ruhani teh kapan kudu aya anu ngatur tentang ruhani ngaranna eta teh ilmu batin ngurusan ilmu zahir mah gampang kadeuleu ku mata tapi ngurusan ruhani mah anu bahayana jelema anu encan usul ka Gusti Allah geus milu-milu ngurusan batur ngabeat kita zikir milu thariqah ka manehanana dengan catatan kena mayar maharna make emas goblok meureun
ruhani sih make mahar hikmat sama kos kitu bae eta loba murid kitu abeh loba murid aya loba murid bapan alhamdulillah balum mere salah atau aing mah yang loba murid teh lain masalah aya dibere abeh agung abah agung aing kulobaan mangke salah nu mentak mun encan usul ilallah ulah osok ngabeat batur sorangan heula sorangan geus datang ka mana perasaanana aju aya tanda jelema nu susul teh aya tanda minimal 3 tanda minimal geus teu bisa dibohongan geus ketika aya jelema nu ngasup-ngasupkeun thariqah saha guruna anu kan aya tanda aduh karunya amat eta takabur itu budak ngasup-ngasupkeun thariqah ieu cek janakeun ibadah ka urusanana aya syariat syariat thariqah mah lain kudu geus usul ya tuh usul nu nyaho teh walti Allah pan aya tanda tangkal ge dipelakeun sirungan kadeuleu kurang sirungan ajo kembangan kadeuleu ajo buahan atuh sarua teh ge ku ahlina mah kajahoan tah ieu kan ku ari loba thariqah kajajaden main beat bae make emas sekali beat 10 gram atau sapi hiji itu mah ilmu jurig teh bagus gitu mah atau nanti cari bakalah asal balarisa zikir we ulah atas nama thariqah setungtung make atas nama thariqah make aturan ikan dek mindahkeun alam tina alam jasad ke alam ruhani kan di alam ruhani urang urusan roh tinggalin ke bakalna jasad zikirna ge kan orang teh kuari mah zikir ruhani misalnya zikir jasad Islam zikir ruhani engke urang bakal ngelengan sebab asbab dibawa kana roh terus kudu anu ngabimbing ieu teh basuda asa yahu jelema anu ngalanglang buana berangkat ninggalkeun jasad ndek menuju ruh as-saihu batak di manaan as-saimun pasti atuh sorga ieu mah jelema sorga neangan guari urang teh anu bebeneran deuk ka Allah na anu lalampahanana teh lillahi taala di lembur urang teh angan kiai namun salat nulillahi taala alamun ngazakat lillahi taala kiai eta lamun ngaji embungeun dibayar nya nama tilok make turga target lamun make turga target eta mah lain kiai nu kitu mah ngaranna ronggeng mun aya kiai make target pokos kitu ngaranna ronggeng kiai hijikeun jeung sinden Karawang saipun mah lain kitu lillahi ta'ala tuh sasalaman tipis teu kudu usahana mah lillahi ta'ala ditarima ge paling 10.000 barang mung kandel mah teu kudu ente ulah ente aduh la ilaha illallah di urang perkumpulan halqah riungan thariqah kuduna makan aya babacaanna khusus tujuanna khusus nu ngabimbingna khusus cara ashabus supah geus ulah hayang nanaon geus abe ulah kabita neuleuh motor teu kabita neuleuh mobil teu kabita neuleuh jabatan makomo hiji we Allah lah cenah kiai ulah kos kitu cenah ngomongna kumaha cenah mun jelema kos kararitu engke ieu anu ngurus nagara ulah waka ngomong kitu sia teangan aya nu daekeunna goblok ye ulah sok aju ulah ngomong kitu cenah kiai beusi jelema kararitu kabeh ulah waka ngomong kos kitu aya nu endekna jadi gantung siap wae teh sok areng ngomong kitu atuh cenah lain
lain syariat Kangjeng Nabi jangan kos kitu mah kumaha lamun jelema karar itu kabeh. Ayo saha nu endetna, ayo ninggalkeun warung, ninggalkeun toko, ninggalkeun tani, ninggalkeun bisnis, ninggalkeun pamajikan, ibadah bae ka Gusti Allah. Aju cek cenah ngomong atuh mun kos kitu kabeh teh mah ulah wakang ngomong kos kitu kabeh sia we endetna moal tembak siapa ini. Parangsana naon beureuh hese ugu pan Kangjeng Nabi mame diangkat jadi rasul teh hubiba dipake ka sekolah nyepi heula Kangjeng Nabi teh dibere embung babarengan jeung makhluk jeung jelema teh dibere embung ngadenge suara-suara jelema teh dibere tebet tangah hiji jeung jelema teh hubiba ilayal khalaq resep nyepi datang ka Kangjeng Nabi teh naik ka Guha Hira sorangan memeh diangkat jadi rasul teh mawa bekal Kangjeng Nabi teh Zam-zam ala kadar roti ala kadar korma ala kadar pertama Kangjeng Nabi teh di ditu teh kan saminggu ke naik deui ka ditu teh jadi 12 poe naik deui 15 poe dibere resep nyorangan di Guha Hira teh eta gunung teh can pernah katincak ku jelema Kangjeng nu ngamimitianana masyaallah kan ibadah bae ka Gusti Allah teu hayang ngadenge suara-suara studi ka Gusti Allah lempeng ka Baitullah ibadah tahanus ngaranna dibere resep kos kitu nu mah tak wajar lamun malaikat Jibril datang sebab keur nyorangan urang mah kuari can pernah riadoh di pondokna ge di pondok modern boga jaringan organisasi barang datang ka imah dek urusan agama ti mana horeng tai podol sero teu pernah tapa ieu di pondok pesantren Salafiyah bae kuari geus unu tapa komo di SMP lain soreng sanawiyah maksudnya lain ulah tapi lain di urusan agama tama administrasi ulah dipotong atuh kiai sekaligus ngomongna ke administrasi kan jadi beda kubaing bae aing ngomong tah engkena jadi kada demes kana dunia kada demes engkena kada dunia lah cenah kiai henteu ieu mah dek nyeun pondok pesantren modern tapi teu kada demes kana dunia nonggeng aing mana jelemana beungeut tak kos kumaha Kiai Salafiyah hese ngariung asal tadi dibere berkat bae haju bae ngahiung ulah sok kasinggung ieu mah dek nyaritakeun ge lain nyinggung hese maksudna hese mantak neangan kiai nu asup ka Golkar lillahi ta'ala mana coba kiai na mana sia asal teu ikhlas atuh wal beres maksudnya ulah lain ulah berarti hese itu kelihatan hese atuh mangga bae eta mah henteu cenah nu di NU mah ikhlas mana bangetna banget mah ikhlas kumaha emang lain ge henteu cenah nu di HTI mah ieu mah dina di huruf dah maksudna kumaha kieu kudu riyadhah heula geus beres hasil riyadhah ket teu hayang kana dunia nafsuna geus bisa dielehkeun hasil riyadhah hiji waridu di deuleu agama mangga dek dicing di NU macang caya dek boga organisasi mangga ndek di HTI sekae ndek di hurud pede
di Muhammadiyah sabodok geus ikhlas jasa aja deui mah di Golkar bae lantaran ieu mun kiayan mangga asal ulah resep geus kana dunia demi agungna bangsa jeung negara aing dicicing di Golkar aing nyieun yayasan teu hayang aing mah kana dunia ieu mah bener-bener kadidik atuh mangga tuh kan hasil riadoh heula ke karasana mahnit jelema lamun geus tersep kana dunia urang hayang deket tapi lamun resep bae kana dunia urang embung okos ka Habib baheula mah urang resep jasa ka Habib teh lantaran teu resep dunia ya sing iki mah mengkonon tah kan ka kiai deh ka kiai ka guru baheula makan di ajeng-ajeng mama sumping kuari mah itu guru datang deui karena ke minggu kamari ku geus datang deui bejakeun aing eueuh kitu geus teu hayang kapagejeun guru goblok ulah disalahkeun habibna ulah disalahkeun kiaina nu disalahkeun kepribadianana cinta dunia ajakan ngaji ku kabehan nongkrong sapeker dulur ayo orang ngararaje hayang ngararaje teu hareangeun masyarakat kunaon lain deuk ngaji di benak hatina hayang dibere di benak hatina hayang meuli ban setipan pun siang hooh bersihan riadoh ngaranna sok geura di gunung urang cicing udag ku jelema di leuweung urang cicing di udag ulah aya hayang dibere ulah hayang dunia hiji Allah as-saihu puasa tidak harta ginu mah gampang tapi puasa ulah hayang dunia mantak lamun hayang lu sahabat datang ka Kangjeng ya Rasulullah kenal abdi mah ieu teh hayang luhur mungguh Gusti ibadah abdi hayang dihormat ku jelema ulah menta ulah menta dihormat ku jelema satungtung sia menta moal dihormat jeung bakal dijauhan ku jelema kok bekos itu sia Rasulullah sebab dunia dipake ka resep ku kabehan siana resep atuh besi kacokot kan ku sia usahakeun sia ulah menta bahkan batul mere ge ku sia ulah ditarima coba ge mun teh diudag ku jelema coba abdi rek meraktekeun dipraktekeun ku sahabat teh masyaallah datang ka ngarumpul di sisi imah ya na kamarana ieu kula ieu mawa ieu korma ieu mawa roti ieu mawa ieu yang kadahar teu aing mah teu hayang geus teu hayang ari teh teu hayang kadahar bae antri geuleuh mun kuari antri ka Haji Pendi ditarima ngawarung aing teu kudu balanja cek nya ieu sakit tolol di mah rokok diberean dijual roti diberean dijual kabeh dijual nah cek nya ieu teu kudu modal emang dek tolol mah gampang asayuda hese asayuda ye kudu berangkat madak di manaan ku aso imun teh eta teh lain sembarangan nomor kedua talabatul ilmi santri eta kan santri teh ninggalkeun lembur jauh ka dulur ka indung ka bapak sanggeus cicing di pondok ngaji bae aju indung jeung bapana kadang-kadang pohoan nu kuduna mah sabulan dikiriman deui pani mah poho sabulan setengah can dikiriman deui pan eta budak mah terbengkalai teh di pondok teh ya masyaallah nyana ge ngalamun bae aing siboga bapatan teh ieu aduh ya Allah ya Rabbi aja budak lah balik baik mah jatuh dikiriman balik waalaikum ngaji jasia balik ieu aja nanaonan sia balik tuh lain disambut nanaonan Bang kuduna makan mikir heuh aing telat ieu ieu mah lain nanaonan sia balik ye tepan eta henteu lamun nyeri hate anakna kulantaran anakna geus nuju leuna Allah gas aing mah kajen teh dibiayaan ge ku Gusti Allah ja kiaina ge mere dahar ieu ka aing tungtuna mah neumleukeun we Pak ta ieu talabatul ilmi pegatkan tina segala mah gede ganjaranana masyaallah puguh guzat mah ieu mah teh dibanan as-shaimun as-saihun lalakon ibadah
ninggalkeun alam jasmani menuju alam ruhani. Ieu carita tafsir as-sohimuna di jero deui atuh eta teh tadi ngalep ngaranna sakumaha dongeng tadi tarki'una sajidun anu raruku kabeh jeung nu sarujud al musalluna tegasna nu sarolat rakiun jeung sajidun teh teh kinaya kana salat sebab hiji ibadah anu dirukuan kecuali salat teu hiji ibadah anu disujudan kecuali salat dimimitian kunang tungda nangtung mamazikeun loba anu nyaruan tapi ketika ruku jeung sujud mah geus nu mantak nu dimaksud nama rakiun sajidun teh salat tapi nu diomongkeun nama rakiun sajidun teh jeung qaimuna sebab qaimun mah aya anu ngakuran tapi ruku jeung sujud mah teu aya. Nah nu bakal dibubungah ku sorga mukminun teh anu arraki'una sajidun sarolat salat teh maksudna manembongkeun katawaduan ka Gusti Allah lantaran awal maratib tawadu lillahi ta'ala al-qiyam awal maratib tawadu lillahi ta'ala warruku wasatuha wasujudu goyatuha nangtung awal darajat DP ka Gusti Allah ruku pertengahanana sujud puncakna Masya Allah. Jadi salat eta adalah nudukeun kana kudu tawadu ayana dina sujud tawaduna adalah sujud geus kudunya watu anal maksud minus shalah nihayatul khudu wa ta'zim kebanggaan di diri orang adalah beungeut awak urang teh anu dibanggakeun ku urang beungeut sebab iyalah nu paling dihareup boga sinar beungeut jeung boga harisma urang lamun neuleuh beungeut spam serem atawa beungeut jawara mata beureum kumis mablang jagot sempong awak kuru ceking teh eta kan urang sieun namun kuru jasa lamun lintuh jasa eta sieun tapi lu biasa mah awak kan teh sieun ieu mah kuru jasa tapi kumis gede sieun urang ieu jelema normal teh sieun morpinis sieun iya ya jadi kebanggaan banget eta jadi kebanggaan jelema pangtakabur jelema nu teu daek sujud sebab ieuna teu daek diantelkeun kana taneuh saat si kasep saat si ganteng saat si geulis saat si hebat tetapi manehanana daek wudu kemudian salat Allahu Akbar diperhatikan kan ku Gusti Allah nangtung awal maratib tawadu rukunya na Masya Allah begitu sujud beungeut nu sakitu dimumule jeung mulyana tapi dia diantelkeun kana taneuh nu mentak panghebat-hebat nama urang lamun salat di kamar nu hebatna langsung antelkeunana kana taneuh di masjid mah pan kuari mah taneuh kuari mah marmer sakitu di marmeran kita teh kusu urang make samping pang bagusna pamer teh urang kita mah tamer urang tamer nyana pamer urang mah tamer nyana mah pamer maksudna samping nupang bagusna baju nupang bagusna sajadah nupang bagusna ya di jero masjid nupang bagusna kopiah nupang bagusna geus kabeh pang bagusna salat apa ngajamin khusyuk kolbuna can dibersihan mah
lain terletak pada pakaian, pada kolbu. Nah, pakaian mandek bagus deh kumaha engke kolbuna geus bersih mah ngeunaheun ieu kolbuna. Supaya nyebut Allahu Akbar teh hiji Allahu Akbar, Allah Maha Agung. Tah supaya datang urang ka Allah Maha Agung, salat urang teh ya bener-bener tawadu. Jadi berarti beneran salatna. Aya sahabat naros ya Rasulullah, salat hayang bener sih kumaha? Ti mimiti wuduna nu bener cak Kangjeng. Wuduna heula nu bener. Lamun wuduna bener salat teh bakal bener. Tu wuduna ge teu bener. Sakumaha papatong hisang. Ieu wudu teh salat teh wal bener. Wuduna heula nu rapi hadirkeun beres salat. Mudahan bakal ieu kahuswanana engke ku Allah dibere aqrabu ma yakunul abdu ayakuna sajidan. Pang deket-deket da kaayaan hamba keur sujud ka Allah. Ketika orang keur sujud deketnya sarta ka Gusti, sebab orang dek nempelkeun beungeut kana taneuh. Mun deuk menta orang keur sujud ka Allah. Keur sujud Kangjeng Nabi kakuping doana la usyi sanaan alaika anta kama asnaita ala nafsi. Keur sujud Kangjeng Nabi. A'udzu keur sujud Kangjeng Nabi, a'udzu biridhaka min sukhdika wa bi mu'amatika ridha min mu'afatika la usyi sanaan alaika anta kama asnaita ala nafsi. Kangjeng Nabi keur sujud kan maca eta. Ya Allah ya Rabb. Urang ieu mantak naon sih? Urang keur sujud majikan kan ngadengekeun, wah kaji kunaon ceri. Majikan ge bagdara milu nya ge milu cerik. Ajeuna urang hayang ceuri bae. Sia naon milu cerik? Ini kakak itu cerik bari sujud hayang naon? Goblok. Teta keur sujud urang naon kabutuh urang. Masyaallah ar-raki'un as-sajidun salat. Beungeut tuh sakieu mulyana dimumulai ku urang tapi daek dipake sujud nggeu sorga. Iyalah ar-raki'un as-sajidun. Masyaallah. Al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Urang nu nyaritakeun salat nya ieu keur carita we heulanan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu salatna 2 rakaat nya nama penting. Sholli sunat tahajud rakaatin Allahu Akbar 2 rakaat doang ngan saquran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin alladziina yu'minuna bil ghaibi. Ruku engke wal yatalattaf wala yushriku ahada. Allahu Akbar. Rakaat kedua wal yatalattaf datang ke qul a'udzu birabbin nas. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar salatna sarua 2 rakaat saquran. Sayyidina Utsman mas sarakaat saquran. Jadi 2 rakaat teh 2 Quran. Ulah loba omong anu saja nya. Ieu mah urang asa urang nyaho bae mah heulanannya. Ulah loba omong eungap kadengena. Lu bentak Sayyidina Utsman mah gelarna ge Zinnurain. Zinnurain teh ngabogaan 2 cahaya sebab nikahna ka putri Kangjeng 2 diborong Sayyidina Utsman. Ye, kaya pupus nikah ka Ummu Kulsum. Tak Ummu Kulsum pupus nikah ka Siti Ruqayyah. Eta Sayyidina Utsman
mentek diduren perintah ku Gusti Allah ti Gusti Allah kawinkeun deui ka putra anjeun Muhammad sebab naon salat tahajudna sarakaat saquran jadi 2 rakaat 2 Quran percis kos urang gitu murigak bulu ngadengena ya Allah ya Rabbi nurin Masya Allah karim saya cerita kerana tuh sarua sih nali ge kos kitu badak khulafa rasyidin kumaha nandinganan ye saya ngomongkeun anak urang insyaallah karim kabladina dihitung ku urang dihitung pembacaan lamun hayang tamat coba kurang dikejar lamun urang sajud seperempat menit seperempat jam berarti kan sajam seberapa 10 menit insyaallah dan sekolahna teu naik bareng budaknya kunaon kadinya jawabanana inditkeun pod jadi berarti sajam seberapa 4 juz sajam 4 juz jadi lamun 60 juz teh ya lamun 60 juz sabaraha jaman eta keur dikejar ku urang teh saparapat jam nah lamun hayang rine kan setengah jam kurang sajuz teh setengah jam sok geura baca kurang setengah jam kula masuk ngitung cek aing maca Quran coba ya lamun dulu lamun saparapat jam wah bisa ngabuncal-buncal bos mun aya jelema bisa kan capek 20 rada deres setengah jam normal eta nu lancar setengah jam normal aing ngeunaheunana mah atuh sajam lamun sajam sajuz atuh berarti lamun hayang 60 juz 30 juz tambahan lah ini lamun maksudna dua kali tamatan tah sarakaat diudag kurang aja berarti 60 juz 30 juz eta kan hese tah ngudagna moal ka udag geus kurang moal bisa nuturkeun Sidina Utsman Sidina Abu Bakar Siddiq moal bisa oh nyana mah lain alam ieu ngalengkah ke alam ruhani ongkos adzan Ki Bilal lamun didengekeun ku urang 60 km kadang Ki Bilal suarana Allahu Akbar Allahu Akbar 60 kilo kadang kaselan berarti kan coba Haji Pendi tidak adzan ayo coba di luar etang adenge bae kotok anjing bikin kasia kotok batur Bilal 60 kilo Masya Allah karim moal bisa diukur kukumaha ge eta mah suara karomah tah mah suara karomah jelema keur ngangon kararieu bae jelema anu keur di sisi jalan kararieu nu di imah kararieu Ki Bilal eta begitu adzan Masya Allah nu tengah jawab wabeh dihitung 30 kilo suara karomah tama kuari ge orang bisa make HP streaming bener teh ngomong eta streaming tama baju awewe streaming aduh Gusti Allah ieu keur carita karomah mal ka udah urang teh geus alam nang asaihun arraqiun sajidun aduh Masya Allah pokoknya orang nyaritakeun sahabat-sahabat tentang maca Quran urang geus tinggal tabena bae mangga hese urang hayang istiqomah bae hese maca Quran al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar anu bakal dibere pangbubungan surga teh mukminun anu selalu
merentahkeun kahadean. Ma'ruf nomor hiji adalah iman, merentahkeun iman. Wan nahuna 'anil munkar, anu ngalarang tina munkar. Hulu munkar adalah kafir, berarti merentah iman ngalarang kafir. Eta kapan pang gede nah pagawean. Lamun urang minta iman ngalarang kafir ka jelema nu kafir, timbul bakal naribut. Nanti jawab perangan. Al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar, perang ka jeung hukum lagi. Hiji-hiji atuh. Hiji-hiji heula. Al-amiruna bil ma'ruf, merentahkeun kahadean. Dimimitian ku merentah iman. Belah dituna merentah ulah maksiat. Merentah kana keadaan ibadah. Wa nahuna 'anil munkar, yang berat mah nyegah tina munkar. Entak lamun teu disederhanakeun ribut diunggal negara kajian hukum sebab ieu perintah amr ma'ruf nahi munkar. Kuari dibalik kuari mah amr munkar nahi ma'ruf. Dari boh. Merentah munkar, nalarang ma'ruf. Kuari dilobah kuari, ya Allah ya Rabb. Geus urang saya mah sabisa urang bae, amiruna bil ma'ruf, sabisa urang naon nu urang bisa diparentahkeun jeung naon nu urang bisa dilarang. Cara urang bae melalui pengajian, melalui rajaban, maulidan jeung sajabana urang terapkeun al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Sabisa-bisa urang sebab teu bisa kuari melalui birokrasi di negara, geus lepas negara tina amar ma'ruf nahi munkar. Lepas nyana mah geus teu urusan amar ma'ruf nahi munkar, geus lepas. Masyaallah karim lepas urusan ananya nama APBD, APBN, proyek. Urusan agama eueuh. Sementak ditegoran ku Gusti Allah, banjir, angin, gempa. Tegor ku Gusti Allah, ulah kamalina anteuing sia teh hari rub teh marukan kumaha. Kos pangeran bae sia. Aingin langit, aingin bumi, aingin sia, aingin Quran, sia ditoler-toler. Aing na aya, sia nageunanyeun aing, podaran sia ku aing. Dialingan ku Allah. Banjir, elingan deh ku Allah, ayo gempa, elingan deh angin. Orang zikir nanti ke waktu ayah gempa baik. Subhanallah. Eureun bae gempa seserian deui. Banjir. Subhanallah, masyaallah, la ilaha illallah. Eureun bae banjir, eureun deui. Sak Allah teh banjirkeun deui kitu ku aing. Titahayu ibadah ka Gusti Allah. Jadi pamarentah eueuh bede nu nitah. Kembalilah kepada Allah. DPR teh endahan pasini be, nying pasini. Hayu nitahan coba tuh. Ditahan babalik ka Gusti Allah, lobakeun istighfar. Jadi orang ngeunaheun gitu tang ngadengena. We nu ngahayu hayu. Kejadian alam. Asal banjir kejadian alam. Gempa kejadian alam, angin kejadian alam, kabeh kejadian alam. Kanu bogana tadi. Masya Allah. Ya al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah. Jeung jelema-jelema nu ngaraksa kana batasan Gusti Allah. Maksudna batasan teh li akamihi, tegasna manu ngajagaan kana hukum-hukum Allah bila mali biha ku ngamalkeun kana hukum-hukum Allah. Mun hayangnya ho gede
nah hukum saasa sapotong ayat ieu wal hafizuna li hududillah sapotong ayat eta teh sakitu tah nya bakal gede dah hukum Allah emang kumaha nu ngajagaan kana hukum Allah teh disebut taklif ari taklif teh pamerdih teh perintah kabagi dua aya ibadah disebut ubudiyah aya muamalah ibadah ieu teh urusanana patalina jeung salat jeung beatuh engke dina fikih babus salat jeung nu patali kana salat wuduna jeung patali kana syaratna jeung patali jeung pembatalanana ieulah hafizuna li hududillah hita salat engke salat lagi aya fardu aya nu sunnah aya nu makruh anu haram oh ieu hafizuna li hududillah puasa babagian ibadah puasa ieu kan puasa tah geus naon teh hartina puasa kemudian puasa nu farduna nu mana puasa nu sunahna nu mana aturan-aturan puasana kumaha dibuat bae ke babus saum hafizuna li hududillah salat puasa zakat sarua dijieun kana fikih babus zakat haji babul haji ya Allah ya Rabb ieu tah wal hafizuna li hududillah jadilah bagian ubudiyah dijieun bab ieu menang nyokot tidak hafizuna li hududillah aya bab salat jeung nu ta'alluq kana salat bab puasa jeung nu ta'alluq kana puasa bab zakat jeung nu ta'alluq kana zakat bab haji jeung nu ta'alluq kana haji ya karim ieu wal hafizuna li hududillah sebab li ahkam kuari bagian muamalat eta aya anu patali jeung usul asolah jeung anu guer asolah nu asolah ieu adalah bagian kana hawasul khamis panca indra teh kabagina 5 atuh panca teh 5 indra jadi indra nu 5 mana hiji-hijina mazuqat rasa malmusat ieu tah masmuat ieu tah ceuli masmumat ieu tah irung mubsarat ialah mata dijieun dina fikih engke nu patali jeung mazuqat patali jeung mazuqat teh rasa berarti ieu urusanana kadaharan jeung inuman eta lah mazuqat ayalah ke dipikir babut ta'am berikut jeung syurbi-syurbina lah geus lamun carita ta'am engke kabagi ka dituna aya nu nabat aya nu hayawan geus lamun nu nabat sarana pertanian kumaha eta pikih ka dituna lamun anu hayawan kabelah dituna engke aya anu hayawan urusan mencitna urusan nu dijadikeun udhiyahna urusan anu dijadikeun buronanana jeung sajabana di dieu engke babna tina mazuqat jokotna masyaallah isa potong ayat wal hafizuna li hududillah malah geus setengah magrib ayo sia mazuqat tadina pikir teh lamun urang ngarti mah ye ngarti oh ieu babut ta'am oh mazuqat berarti muamalah oh huluna namun urang nyaritakeun ieu teh babus saum oh ieu teh bab ubudiyah ngaranna tina wal hafizuna li hududillah berarti patali jeung puasa ubudiyah bedana muamalah jeung ubudiyah naon ari muamalah lali maslahatin mar'iyatin lidin lan kitu lali maslahatin dunyawiyah ari ubudiyah mah lain ka maslahatan bangsa dunia lain ka maslahatan bangsa do bal libasahila mar'iyah din balik ka maslahatan agama ubudiyah jadi nyaritakeun ubudiyah mah nyaritakeun ka maslahatan agama ujung-ujungna akhirat langsung ke bajang patalina jeung urang mahdoh disebutna urang nyaritakeun salat urusanana pribadi urang jeung Allah urang nyaritakeun puasa pribadi urang jeung Allah urang nyaritakeun zakat pribadi urang jeung Allah urang nyaritakeun haji pribadi urang jeung Allah tah eta ubudiyah ngaranna urusanana pribadi urusanana jeung akhirat tuh urusan dunia
geus teu urusan duniana engke patalina teh mah jeung hukum di mana-mana ka urusanana mun ngacaukeun karak aya sanksi muamalah mah urusan dunia ya nu tadi tah madzukot tina cicip rasa berarti kan urusanana dahareun inumeun kuari malmusat teh nu diragap teh baju taragapeun malmusat geus mana nu haram dipake jeung mana nu meunang dipake ieu baju pakaian asupna malmusat wal hafizuna li hududillah aya aturan anu dipake ku urang teh aya nu haram aya nu halal kitu keneh barang-barang malmusat sendok piring pinggan jeung sajabana barang-barang dapur mana nu halal jeung mana nu haram istimalna malmusat karana termasuk awewe papa mana nu haram ditoel jeung mana nu wajib ditoel sia masal kos kitu be hudang dan aya nu haram urang diusapna malmusat tah deungeun aya nu meunang urang dicekel ka anak atuh ka dulur mah haram aya anu wajib urang dicekelna lamun anak ku urang ngagusur bae ka ieu geus teu kuat jasanya urang geus teu make calana ieu kula ieu tah eta eta malmusat ngaranna tah eta berarti kan babna bab wiko bab jima geus lamun bab jima marana malmusat kadituna eta kan berenana kudu aya bab nikah geus lamun aya bab nikah nu ta'alluq kana nikah babna engkena mahar bab imah bab kitu napakah tuh dijieun dan pikir tina malmusat kabelah dituna engke anu muzilah lin nikah anu ngaleungitkeun kana nikah tolak berarti engke ka dituna tolak teh kabagi-bagi bae tolak bain kubro dan sebagainya engke ka dituna aya anu ngaleungitkeun dengan cara sumpah ilah dengan sumpah zihar dan lain sebagainya eta pikir di huluna mah wal hafizuna li hududillah patalina jeung malmusat jieun babna sabaraha puluh kitab wal hafizuna malah geus datang ka magrib muamalah ayo sia karake madzukot nomor kedua malmusat nomor katiluna masmumat nu kaambe naon nu kaambe ku urang aya nu halal anu haram aya nu makruh urang teh lamun nyium pamajikan diciumkan di ambean sunah meunang ganjaran tapi lamun dihandapkeun bujal ka handap udah coba-coba ambean ku sia buka di ambean eleh kebodongkol mah tah ieu bos kumaha aturan-aturanana dibere dijieun babna dina fikih ya karim doh madzukot malmusat kemudian ayeuna mah masmumat kuari masmuat nu kadenge ku ceuli mana nu meunang didenge cek fikih mana nu haram didenge mana nu makruh didenge kitu keneh mun sorot mana anu meunang dideuleu mana anu haram dideuleu mana anu makruh dideuleu geus diatur dina fikih ieu sakadar wal hafizuna li hududillah eta keur katali jeung shalah kuari patali jeung tabaiyah teh urusanana urusan muamalah ngan bangsa tabai nah ieu teh urusanana aya anu hak milik kejadina aya anu luar milik aya anu jadi milik ya, dengan sendirina aya anu wajib jadi ngamilik kudu jadi sabab kudu jadi naon kitu ngaranna dibere aya dan lain diatur jadi milik ku sebab jual beli B ngaranna dijieun engke dina fikih babul bai kabelah dituna bete aya bae bil ain wa ain bil ain benda jeung benda aya anu daen bil ain aya anu ain bidaen aya anu daen bidaen nu mana nu meunang jeung nu teu meunang geus diatur nanti ngajual daen bidaen hutang kana hutang teu sah ngajual kuari urusanana ain bidaen bidimah kredit anu dua harga teu sah geus diatur ku agama wal hafizuna li hududillah geus
kabelah dituna engke aya anu urusanana rohnu urusanana ijalah urusanana bab muamalah milik anu ngabistikeun kana jadi milik ieu urusanana waris tina waris ke jadi tina ahli waris ke jadi hibat jadi wasiat yang sajabana di dieu bab ieu tina wal hafizuna li hududillah. Masya Allah karim. Nah kabelah dieuna aya hak gonimah fae dan lain sebagainya eta teh kakarage kasupkeun kana jalbil manafi sedangkeun kabelah dituna daril mafasid dua hukum teh lamun teh jalbil masoleh daril mafasid urang carita keur jalbil masoleh tak kitu panjangna sabaraha puluh kitab sabaraha ratus jilid bab-bab bae tadi tanggeus pohara tah namun ku urang diatur rinci sedemikian rupa bakal nyaho urang panyokotanana ieu ti dia panyokotana itu dia engke urang milihan kitab ieu mah kieu ngomentar kitab ieu ngomentar kieu ngomentar kita aya huluna wal hafizuna li hududillah ya Allah engke anu dafil mador. Nah dafil mador teh ya urusanana aya anu hifdzul nasal hifdzul mal hifdzul ansab hifdzul ukul ieu dafil mador teu meunang dirusak harta berarti kudu hifdzul amwal cara ngajaga harta dijieun ku urang aturan-aturanana. Kemudian ansab turunan hifdzul ansab nasab berarti kan kudu dijaga ku urang ketika urang tengah jaga turunan kena sanksi tuh kan andai kata urang ngarusak harta cara ngarusak harta aya nu iklan anu kopiah keur iklan jelas-jelasan berarti kan maling lamun anu sasamaran berarti kan nyopet kan aya aturanana iya karim. Geus lamun ayeuna jelas-jelasan kumaha hukumna dina fikih. Nah, sarikoh ngaranna. Lamun ayeuna sasamaran eta ngaranna copet, kosi eta copet ngaranna. Dah. Atuh aya aturan-aturanna eta tidak hifdzul amwal. Hajalah hifdzul abdan, badan urang teh kapan kudu dijaga diriksa. Ketika dirusak berarti kan kena sanksi. Sangsina aya anu ngarusak awak sagalbang awak kulli nafsin. Berarti kan sawak sabeuleuh gejer berarti kan di dituna teh aya babna engke bab teh engke bab kisos bab had bab dan lain sebagainya lamun ba'dil abdan ngan curug doang ngan leungeun doang engke kan di dituna berarti naon tah babna bab had jeung sajabana masyaallah hifdzul amwal hifdzul ansab hifdzul ukul akal teu meunang dirusak. Dengan cara kumaha bae akal dirusak teh mabok narkoba kena sanksi kumaha sangsina dijieun bab dang daril mafasid. Nah iyalah wanahuna wal hafizuna li hududillah anu ngajaga ngariksa kana sapirang-pirang batasan Gusti Allah tegasna ngamalkeun hukum-hukum Allah urang kudu sadar lamun cek agama haram geus bae kudu nemah haram lamun cek agama halal kudu nemah halal heuh sanakeun ku urang ieu mah makruh hayu tina ubudiyah tina muamalah engkena dijadikeun bae 5 4 geus ubudiyah tina muamalah munakahat jinayat jeung jinayah opat jadi ngajikan kajonteun ka luar negeri kajonteun ka mana bae nyaritakeun fikih mah hulu nangan opat doang hiji ubudiyah nomor kedua muamalah nomor katilu munakahat nomor kaopat jinayat ieu dan dina ayat teh ieu wal hafizuna li hududillah sakitu doang geus talar ieu teu bisa kabeh talar ieu teu bisa kabeh hese al-hafizuna li hududillah ya Allah maha kawasa Allah maha besar Allah maha segala-gala Allah dengan sekelumit bahasa Gusti wal hafizuna li hududillah tapi kerangkum kabeh kerampid kabeh pikih sab pikih kabeh satunya aya kabeh di jero ayat wal hafizuna li hududillah
nu opat hulu teh tadi hiji ubudiyah, dua munakat, dua muamalah, tilu mudakat, opat jinayah. Tidinya dijieun bab puluhan di kitab, disarahan deui. Ya Allah ya Rabb, nu jelas mukminun anu wal hafizuna li hududillah, ngajaga ngariksa ngamalkeun kana hukum-hukum Allah, nyangakeun sadaya-daya kumacak Allah bae. Abdi banggeus percaya bae cak Allah haram-haram, cak Allah wajib-wajib, cak Allah sunah-sunah, geus moal aya ruka-reka eta mah hawa nafsu teh mah nu kitu ngaranna. Cek Allah salat wajib abdi bandek ngalaksanakeun, cek Allah zakat wajib abdi bandek, cek Allah puasa teh Ramadan wajib mangga. Haji kitu keneh aya lain dilarang mah ku pamarentah basa aya korona. Tuh, bandek bae kitu teh. Tuh nya. Deuk abdi mah. Iya urusan-urusan nu dilarang soal jual beli, berarti mau muamalah hambalah ya muamalah itu kene munakat mana itu kene jinayat abdi mandek nurut be ka Gusti Allah jahirup malila di alam dunia. Nah wal hafizuna li hududillah, ngabalkeun kana hukum-hukum Allah, ieu anu bakal menang pangbubung. Wa basyiril mu'minin, bungakeun ku anjeun Muhammad para mukminin sarana bere bil jannati surga. Ya Allah, muminin lanu boga karakter at-taibuna al-abidun al-hamidun as-sa'ihun ar-raki'un as-sajidun al-amirun bil ma'ruf wan nahun 'anil munkari wal hafizuna li hududillah. Etalah anu bakal dibere pangbubunga sorga. Wa basyiril mu'minin, mudah-mudahan urang kabehan dibere bisa muka mata hati urang sehingga urang bisa ngamalkeun ayat at-taibuna sampai dia jeung urang nemah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala hingga urang dibere ku Gusti Allah pangbubunga, urang kabehan bakal dibere sorga kabeh.